Dari kawasan Jalan Tangkuban Perahu nomor 164 Cibogor Lembang, inilah 107,9 M3FM Trend Music Station. 107,8 M3FM Pengajo Mantara di Jalan Tangkuban Perahu nomor 134 Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan berising sautu Bandang putih sareng simpuring padu mau kita di bidang rene ka Sunda katosan tabungan di karengse tabung 5 kabayu diagungan buat M3 Pro ulah pada kemana-mana tetap akan bisa 107,8 M3FM Pengajo Mantara di Jalan Tangkuban Perahu nomor 164 Lembang Bandung. Namanya parantos kasangakeun aya katineng di suantana Kang Amet Avatar manya teu direkam oke aslinya sae nya kitu mau nya leres ayaan daya cek nah iya terus empuk suantananya upami jengkol mah gurih ya kayak misalnya jengkol mitra-mitra anu parantos ngintun SMS ke sakedapnya sumohon ayeuna mah lapakna heula Kang Amet Avatar nya sumohon Kang Amet langsung deui ya nya Kang Amet dina bidang seni itu sabaraha tahun gitu dikawi tahun sabaraha gitu dikawi tahun sabaraha nya sumohon da bima ti alit sih ti alit oh berarti ti oroken ge ti lebat batuangan tas nyanyi gitu nya oh ari batur mah pamit brol teh gitu oh ieu langsung bernada gitu nya langsung seriusanya jadi tos bakat panggil bakat di ditunanya itu sih adi seriuskan karena Sunda mah lulus SMA lah lulus SMA mau diasah membenget celak gitu membenget celaknya tapi Kang Amet mah sanes di kanten Sunda segala genre biasanya pop barat biasanya insyaallah sumuhun cobi abi bari masih hantan tangan upami lagu barat naon cobi naonnya coba nya pop dangdut pop barat atuh kan Kang Amet mah oktavna ge tinggi nya bade nyanyi Mariah Carey sok lagu naon atuh melo we nya sok melo sareng hujan tuh sanes di kanten lagu Sunda barat oge tiasa nya seems like it was yesterday when I saw your face wes oke Kang Amet iya nanti cek paripaosna kapungkurnya kantos keluar negeri mohon sareng bunda hajinya kegiatan nyanyi eta teh abdi ti payun tari oh tari oge biasanya Kang Ametnya semua di bumi eta teh aya sekolah tari gitu ada sekolah mah sanesnya nanging nya sok seure baru datang latihan nu latihan wah multifungsi skillna seurnya tari kakawihan ya pokoknya mah lagu barat oke, lagu dangdut oke, lagu Sunda tos kantenannya mohon seriusa wah hebat lah Kang Amet salut Kang Amet enak wih deui nya sumon Kang Amet sabarana tos ngalusupkeun sabaraha album ieu teh pami album mah paling nembe hiji ari album mah hiji kami single mah single nya mohon rada seueur nya rada mulun mohon naon we tadi antawisna single aya panggang katineng samar tanya baik pileuyan sumohon ya mohon tapi boomingnya eta di internet mah nya laguna nya alhamdulillah nya sumohon oke assalamualaikum rene ka Sunda digusur halo urang di Waalaikumsalam mohon mohon Kang Ahmet wilujeng sonten geuning ayat tamu ya hoyong tepang hoyong tepang ieu sareng celura ieu tapi nu nelpon teh di Hong Kong ieu nu nelpon mangga atuh di atas dia nanya mohon kumaha Kang Ahmet zaman alhamdulillah makin montok bunda ya makin montok cenah bunda iya atuh ting cleaning subur mama bade pertauan Kang Ahmet teh hiji we nya sumohon cobi kira bade nikah ada daftar cenah Orang sapa heula kalau mitra-mitra aya wajah euy aya Abah Maung, aya Rosalinda, aya Abah Yanto, aya
Seueur pokoknya namanya ya SMS nanti acan kaoskeun di atasnya mitra-mitra semohon. Sak mitra anu hoyong terang lagu-lagu Kang Amet Apatar panginten anu teu acan puas tiasa dikepoin nya YouTube-na ya, YouTube channelna namina naon Kang Amet. Ya, mangga biasa dipilari nami channelna Amet Apatar. Amet Apatar nya mohon tah. Secara manajemen gitunya Kamet ngagaduh manajemen pilih gitunya aya nu hoyong ngangkir Kang Amet Apatar cenah ka mana eta teh langsung ka manajemen Kang Amet langsung wae biasa ka mun lah ka Karorompo aya grupnya nya gaduh grup gitunya hebat lah siap. Oke, ayeuna eueuh ka Kang Amet Apatar tadinya aya pertarosan ti mitra nya cenah. Kapan nikah? Kang Amet teh masih single atau nepi atas gaduh papacangan? Boga-boga. Ayo asa kecil. Aduh punten nya curhat atuh yo. Iya, Semuanya. Ari papacangan mah nya seueur abi teh. Oh, seueur. Aduh geuningan ya teu sangki. Teu dijaradikeun mah. Teu dijaradikeun. Panginten Kang Amet mah seueur pisan kriteria nanya. Ari kriteria mah biasalah. Biasa. Cuman nu penting adalah aku nah jadi curhat. Bias aku nanya hoyong terang latar belakang artisnya salarasna kumaha. Curhat sakadikan teu sawios mitra teh penasaran gitu nya. Selama ada ari artis teh nya Mohon. manggung di panggung dari Sadidin Termakieu gini. Mohon. Bagus, luar biasa ya. Ya, oke. Tapi di samping itu kesederhanaan Kang Amet nya sumohon tos katawis gitu. Tapi seorang bintang gitu nya ketika di panggung tapi alhamdulillah ya seueur pisan fans Kang Amet Apatar nya. Mohon siap. Ta mitra-mitra bobilih panginten ke sanes waktos anu hoyong ngangkir Kang Amet Apatar kantun sumping wae nya. Mohon. Mohon aya bios promosi sakit. Mangga. Tapi nama engke sekitar Agustus. Mohon. Kami naon namina teh? PSBB na parantos tengse upami gitu sumohon. Insyaallah bade diayakeun fans club. Fans club. Pen gitu lah. Jumpa fans mohon. Tempatnya di ujung Berung. Di ujung Berung. Enggak biasa sumping. Abi biasa sumping. Mudah-mudahan Apatar untuk meningkatkan percaya diri sebagai public figure panginten apa itu kiatna naon kiatna gitu nya supados langkung percaya diri. Sumohon. Lah kadang-kadang ame tadi suka ada nyorocon. Oh nyorocon. Sami. Malawi teh tanya. Sami suka ada nyorocon. Tapi nya orang teh PDW kumaha da upami teh kitu panginten kumaha gitu. Mohon. Kalau ngajawabna rada teu nyambung abi teh. Nah. Iya. Supados langkung pede ari abdi mah biasana yakin we. Yakin wae ya. Langsung kelebihan dan kekurangan orang. Betul. Orang sendiri iya. Percaya diri. Nah, ya. Mohon. Siap. Oke, sepisan anu parantos di Peceh di Guar perkawis sepak terjang Kang Amet Apatarnya tidak atas panginten mitra-mitra ge. Oh, kieu Kang Amet Apatar teh ya, panginten di nanti sepak terjang Kang Amet Apatar teh terus terang pangintennya semohon. Kang Amet aya pesan dan pesan panginten kanggo masyarakat luas. Mohon kanggo masyarakat Lembang gitu. Mohon kanggo sebentawisma panginten pami keluar. Biasa kan untuk berhubungan sama musik. Bias. Kami pengiringan pemerintah wae. Mohon. Kami keluar tong hilap anggo masker. Mohon terus supados aman. Tah judulnya sarang nyanak penggaris. Mohon. Nah, oleh penggaris ka Jadi mana? caketingkan kedah 2 meter. Oh, doh. Mana bete pada digebuk ku penggaris. Ini namanya adalah jaga kesehatan. Mohon. Siap. Sehat sadayana ya. Mohon. Kang Amet panginten aya ucapan terima kasih di samping sekeliling kesuksesan Kang Amet Apatar teh aya panginten nu ngadeuleupidu di antawisna saha eta. Nu paling pasti emak. Mohon. Kulawati. Mohon. Doana bisa Sumuhun. sepuhnya. Sumuhun. Mohon. Pasti kulawargi sadayana.
Terus direng-rengan gidir oge. Begitu seueur pisan pang dedelna. Sumohon anu parantos ngadedel karena kesuksesan Kang Amet Avatar ya. Sumohon sukses apa paosna majeng teras Kang Ametnya. Tah kita saurna teh jago dina karawitanana cianjuranana cing cobi nya satacan pamit. Mangga Kang Amet Avatar abdi aya ngadangu galindeng Kang Amet Avatar. Mangga Kang Amet Mas. mohon mangga we naon we anu penting mah nya abdi mah dateng kira ngartos. Banon dari anu lucu bojo akang anu genis dan genis kadieu sakedeung geuwat akang rek mere pepeling aduh Gusti merepepeni arek menta dihampung atas Entos abi bisi nangis karena sakitu ge nya meulitos nyorocot abi mah sok hoyong nangis abi mah luar biasa semuanya. Kamet hatur nuhun parantos sajam ya Cumarios ngarencangan mitra-mitra M3 Sadayana sukses saterasna mugia album samarna meledak di pasaran ya semohon. Salam kamu kula wargi nya ulah kapok ira-ira ka dieu deui sumping deui nya ka M3 FM semua. Mangga atuh bila aya nu bari didugikeun ka mitra M3 Sadayana. Mohon kade hilap di subscribe, di komen, di like, biasa di share. Di share ya. M3M Semohon. Oke, panginten anu hoyong langkung terang pisan tanya di kepoin oge YouTube channel Kang Amet Avatar nya. Biasa dipilari YouTube-na Amet Avatar. Nah, gitu. Terus IG-na oge Amet Avatar. Facebook-na Amet Avatar. Amet Avatar semohon. Serba Amet Avatar. Atur nuhun Kang Amet Avatar, aduh tos kersa rumpaheun ka studio KM3FM. Mudah-mudahan insyaallah ke irah-irah jasa sumping di kadieu nya Kang Amet Avatar nya. Semohon. Hatur nuhun Kang Amet Avatar mangga wilih bade pamitan ka mitra-mitra. Mohon kanggo mitra-mitra M3FM pesan-pesan deui teh. Mangga bari pesen naon. Kade hilap. Kan ge dangukeun teras. Mohon Pidangan-pidangan anu dicumantarakeun ku 107,8 M3FM. Sareng dina acara Rineka Sunda. Tah Rineka semohon. Nuhun, Sami-sami. Nuhun. Atur nuhun kalau Kang Amet Avatar sukses selalu. Salam kaum keluarga ya. Siap. Mitra-mitra name parantos jelas pangitannya parantos katawis namina sepak terjang Kang Amet Avatar oge ngobrol-ngobrol anu langkung jero pisan tentang Kang Amet Avatar ngahaturkeun pisan ka mitra-mitra anu parantos parahatosan. Ulah para kamana tetap berenggadak di 107,8 M3FM tong 107,8 M3FM anu ngajomantaran di Jalan Tangban Parahu nomor 134 Lembang Bandung hanya kalau waktu para penyekapan dina sontan dina pidana Rineka Sunda simkuring ngaturkeun pisan ka mitra-mitra anu parantos Japung Tumalapung ngarapungan SMS oge on the air atur nuhun mudah-mudahan dina sontan ieu barokah sareng salamet. Simkuring pamit, ulah hilang, subscribe, like, saksikan YouTube channel 107,8 M3FM. Urang pungkas akhir mukal apabila lebih tauhid hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdios. Mitra M3, jangan kemana-mana loh. Setelah ini masih banyak acara-acara yang bagus.